Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng ganjaran hutang kanyeri bagian ka-44. Ieu anu nganggitna Bapak Tatang KS. Mangga atuh teu kengeng hilap bari ngadangukeunana. Tiasa ngomen, like, oge tiasa dibagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan we atuh pangintenya ku salah sawios tarekah kitu teh channel Mang Cecep Gorbacep tiasa terasnan jeur. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Wios neng, mugi-mugi we sing aya milikna. Daong kohanan ayeuna mah alit keneh, menawi abdi parang panjang umur, kalayan aya milik, tiasa panginten ngabantos sapeser-pesereun di mana putra maksad bade diberesihan mah. Kitu oge ketah upami kalaresan di dieu keneh, kalayan ku neng diwartosan, ceuk pamuda geus nandakeun aya kanyaah. Ih, atuh kantenan we engkang. Sate acana oge ngahaturkeun nuhun, walau nyi onih batina ngarasa suka sedih ku ceritaan semah. Caca kakara tepung geus boga hate kitu aya kanyaah. Nyai nu boga imah ngagerowan ti kamara. Kah, di mana nya calana si Asep teh? Eta di dinya ibu, dina tolombong nu kengeng istika mah walau nyi onih. Ke atuh ku abdi urang pilarian nyi onih bari ka kamara. Atos ieu aya nyai geuning. Medeka mana ibu si Asep diacukan nu teu. Rek dibawa ka dinya ngalantung ka jalan ngarah eta ongkohanan. Supados eta kumaha? Tanya nyi onih bari neuteup ka anakna nu keur dicalanaan. Ngarah eta nyai tenang. Heuheuy deuh. Si ibu mah kana kitu bae. Nyi onih ngabalieur bari kaluar deui nyamperkeun semah malah tuluy ngahulang teu daek nyarita. Kitu deui semahna ngabetem siga-siga aya nu dipalikiran. Teu lila anu boga imah norojol nungtun budak sarta pok bebeja rek ulin. Aden di kantun linggih sing jongjon we di dieu da aya pun anak ceuk nu boga imah bari ngareret ka nyi onih. Bade lajeng ka mana deui ibu teh? Ieu pun incu meni ngagegejeg hoyong nongton tari-tarian di kacamatan walau nu boga imah bari ngusap sirah budak. Eta mah ketah sanes murang kalih teuing nu hoyong nongton. Puguh anu nyandakna hoyong indah hoy, nyi onih ti ditu mah malah ngagonjak. Is atuh komo we ulah kawon kuno aranom nya den. Bongan alam kamajuan nu anom indah hoy. Nu sepuh oge moal eleh geleng ngiring we hoy-hoyan. Heuheuy deuh. Nu boga imah tuang jenis seri meni ngaheuheuy sedang nyi onih ngagelenyu imut bari paamprok teuteup jeung semah hate pamuda jadi ngageter gancang tungkul deui ngarasa era. Sedang leungeun sabelah ngusi walengodok pesak calana nu tukang geus kitu golosor ngeupulkeun duit 100 perak. Ieu Asep kangge ngagaleuh suuk di jalan. Ah, aden mah nganggo maparinan artos sagala. Nuhun atuh kitu Nuhun ceuk budak ngagugu kana panitah kolot. Sawangsulna walon pamuda bari nyawel pipina. Den di kantun linggih. Mangga ibu. Walon pamuda bari ngorejat nangtung sanggeus nu boga imah turun geek pamuda teh diuk deui. Sedeng nyi onih masih keneh melenguk. Kumaha salajengna neng wangkongan teh? Oh, muhun nya teu emut gaduh obrolan, tembal nyi onih siga nu reuwas. Saparantos kitu lajeng abdi miyos ti bumina mertua, bari saja jalan teu kendat ngaragragkeun Cipanon, bakat ningku sedih. Teu gaduh nu baris dijugjug deui. Ari bade kasepuh da puguh kitu tos alimeun kacicingan. Sedang harita abdi nuju sasihna buroyang-buroyeung. Lempang oge teu tiasa gancang dongkap ka hiji tempat sisi jalan kareta api. Abdi teu kiat laju saperkawi suku tos teu kiat ditapakeun
Kali perkawis beteng tos karaos bobokong rocop tepuguh rasa keneunana nya abdi teh ngajemprak sisi jalan kareta tapi kitu pangersana pangeran harita abdi ngalahirkeun. Ya Allah Gusti nu agung, pemuda ngalenyap ngadenge onih ngajuru di sisi jalan kareta. Saparantosna jabang bayi medal teras ku abdi dibantun kalebak maksudna bade meresihan orok anabreh kalaresan mendakan solokan caina meninga genyas namung tukuhan teu neme oge abdi bade turun kana wahangan ana jerit teh aya istri ngajerit teras lumpat beri nyebatkeun tulung-tulungan pajar aya anu bade miceun orok atuh bariak bae jalmi-jalmi sarumping lajeng abdi ditaros ku sababaraha jalmi sanaos abdi mungkir teu rumaos bade miceun orok oge meuni teu aya hampura abdi pada nyariksa malih hiji pamegat ikhlas nu ngagunting buuk abdi dugi kapurutul teu puguh urus. Buuk abdi sakitu panjangna teh janten totorombolan segeruk nya onih cerik sabab ngarasa teu kuat nahan ka nyeri. Dedeh teuing nu agung ceuk pamuda maneh humandar bari cipanonna nyalangkrung kagagas ku caritaannya onih tapi najan sedih oge akhirna pok dinuluykeun wangkonganana. Saparantosna kitu abdi dibantun diabring-abring ku jalmi aya 10na kalayan disarurakan abdi diserenkeun ka RT mung RT na jalmi sae jejehan nya teras abdi dirawatan ku anjeunna henteu kantos diserenkeun kanu berwajib margi di tanggal walara ongkohanan abdina teu rumaos bade miceun orok. Lami ti lami nu ngarawatan abdi teh nya pamegetna nya istrina nyaraaheun mung edas gogoda teh aya bae nuju abdi betah-betah awak tos bade dagingan teu kuhanteu abdi dipikah hoyong ku putrana sedang nu hoyongeun ka abdi teh tos kagungan tunangan. Abdi teu ikhlas engkang nampina pamundut ti pameget teh jalaran sok inggis tunanganana raheut manahna margi abdi oge anu sakitu nyerina dinyenyeri ku apanapun anak nuju suka bunga nuju suka betah ageng duriat salaki dilebut batur rupina itu oge sanaos teu acan nikah moal henteu nyerina mah kumargi abdi korban perawasan dugi ka abdi minggat kalayan teu wawartos acan kanu ngarawatan abdi hartosna mah mabur dugi ka abdi ngalaman buburuh ngaluluh letak pibataeun di hiji kampung mung duka hilap deui jenengan kampungna teh mung emut jerah-jerahna kitu. Tidinya abdi kengeng 2 sasih dipernahkeun kunu kagungan perusahaan bata bari ngabantos-bantos pada melan di bumi. Nah ari nincak ka 3 sasih ampir-ampiran deui mendak cocobi ageng dipikah hoyong ku dunungan pameget. Tidinya mah diur wae abdi ngejat ka dieu dugi ka ayeuna. Rajeun betah mung nya kitu teu woleh korban wae peraosan numawi abdi bade luas ngorbankeun diri oge ku tekenan batin. Sanes ku maksad-maksad teuing hoyong usaha ku jalan kitu abdi teh engkang ceuk Nyi Onih nutup carita anana tuluy tungkul malah pamuda oge milu melenguk hatena ngarasa nalangsa watir ku penderitaan hirupna Nyi Onih nu sakitu pahit peuheurna wareg ku kanyerian. Ya Robbi ya Karim kutana lakon neng teh kitu matak nari kana hate seueur pisan tuladeunana boh saena boh awana nu parantos ka alaman pienteungeun kanggo kasadayana milih antawis mana anu sae mana anu awon. Namung anu matak nari kana hate asa kalaresan pisan dina waktosna neng bade ancrub sabrus-bruseun kana jurang nu pinuh ku rerema kahinaan ayeuna diparengkeun ku Pangeran Robul Alamin tepang sareng abdi dugi ka neng teu cios ragrag kana jurang tah ku ayana kitu neng teu cios tigebrus kanggo abdi ngadoakeun mugi-mugi pangalaman anu atos ulah kasorang deui ayeuna mah kantun mulus rahayu kalayan mugi-mugi katebelan iman neng sing langkung kiat diraksa di jaring kudu ngayuga siang kalayan wengi nyatana ku Gusti anu Maha Suci. Numawi ceuk pangemut abdi anu qodor hirup urang kumelip da alam dunya ieu ulah katotong goyan teuing
kedasing atos-atos ngajaga diri. Mergi setan mah teu woleh-woleh ngagoda bae. Kanu sae kanu awon oge. Upami urang nuju cicing dina katunggaraan mah komo si setan teh resepeun pisan ngagodana. Da eta supados urang poek emutan teh. Atuh pon kitu deui upami urang nuju sunyah teu kirang kitu ieu ulah kajongjonan ngagugulung dunya bari teu ngareret ka sisi kagigir, teu nolih ka anu leutik, teu nyaah kanu teu boga. Kasarna kajian batur lah leh, kajian batur rek dahar rek henteu mangsa bodo asal sorangan weureu seueuh. Tah sifat kitu teh kanggo urang mah ulah dilakukeun margi kedah emut hirup teh teu langgeng nyandingkeun lawanna. Dunya keuna ku seep, keuna ku teu aya anu teu karaos samodel Yuswa teu terang baris panjang pondokna. Atuh dina pondokna munasabahna keur margi dipunut kuno kagunganana. Dina selebat urang nyangga tunggara kedah sabar tawakal seren sumeren kanu kawasa ulah dianggo aral subaha. Ja pemuda teh nyaritana eureun sabab asa kapegat kudu ngagegero ka Nyi Onih sarta teu leleda Nyi Onih ngorejat nangtung. Engkang punten bae dikantun sakedap itu aya nu nyaweran. Mangga Neng tepangan heula bilih aya keperyogian penting walon pemuda manis sopanna kereges kitu jut bae Nyi Onih turun anagok teh hiji lalaki. Atuh reuy bae banget ngadadak beureum sabab nempo budi eta lalaki mani matak picuwaeun anu neuleu geuneuk lir beusi atah belum. Teu lila pok nyarita mani garihal asa ngadahar dodol murag kana keusik. Yo nih, ari anjeun teh kolot atawa bolon? Nah kumaha kitu Engkang? Nyi Onih malik nanya. Pan akang teh lain sakali dua kali merean duit ka anjeun. Nah anjeun teu ngarti atawa memang ngabodo-bodo maneh teu nyaho kana maksud lalaki merean duit. Naon maksud Engkang masihan artos ka abdi? Bisi kudu dijelaskeun mah. Akang merean bae duit ka anjeun teh lain sagawayah mere kitu bae. Lamun eueuh harapan ka anjeun, nah geuning teu sangka kitunya awewe teh. Ih, ari sacara abdi mah Engkang teterang Engkang kagungan maksad sarengna deui sanes abdi nu nyuhunkeun da Engkang nu masihan nya ditampi we moal bade ku abdi ditolak sarengna deui teu aya jalmi nu cadu kana artos. Ari nu kitu teh awewe tolol, awewe pangeretan hayang kana rezekina wungkul cik sing boga otak atuh hirup teh di dieu nu hantem-hanteman mere duit mere dahareun sedang nu dilayanan lalaki batur asana teh meni ngeunah ehe teu ngeunah eon raos-raos we guyer jeung nu kasep itu meureun hayangeunana ka anjeun ku duit urang lain ku dongeng. Sok ayeuna mah jalma nu di jero teh usir tong ngahekok bae bisi hejo pundukna ulah nyieun gara-gara pacekcokan. Eta mah urusan abdi Engkang teu kedah dijurung-jurung. Jeung ka ditu garasina balik da geus wareg meureun ampir sapoe jeput ngahekok. Nyi Onih teu ngawalon jengkat bae ninggalkeun eta lalaki kalacat unggah deui ka imah. Geus kitu gek diuk tuluy ngahruk nu teu lila cipanonna ngalem bereh nimbulkeun deui teganah hate keur pamuda. Kunaon Neng nangis? Pamuda nanya bari neuteup siga nu watir tapi Nyi Onih teu daek ngawalon bari cipanon asa beuki kerap ragragan. Kunaon geulis? Cobi wartoskeun ka Engkang. Uri-uri Neng aya nu ngagentraan ari ayeuna sumping-sumping nangis ceuk eta pamuda anu satuluyna ngaengkangkeun. Samemeh Nyi Onih rek ngawalon neuteup heula bari cipanon rembay. Teu lila paralak bae kumanehna dicaritakeun yen di luar aya lalaki nyarekan dumeh pamaksudanana teu dilayanan. Oh kitu. Wios Neng ulah dianggo emutan kalayan tong sieun-sieun kasauran sakitu mah moal janten raksak salira margi salira Neng tos salamet henteu kagoda ku setan tina jalan pamaksa kahoyong eta jalmi. Eta teh tawis pitulung tinu kawasa sangkan Neng ulah nyorang hukum nu dilarang ku agama sareng nagara. Kadar eta jalmi miwarang ngusir ka Neng supados Engkang kaluar ti dieu
engkang percanten kasalira margi salira teh tuhu kana pamadegan yen moal bade milampah kalakuan nu kitu atuh kantenan we henteu matak sesah margi salira bebas moal aya nu hak maksa mirusak atanapi nyisi kudi suka teu sukana aya di Eneng malih engkang oge tiasana ka dieu teh ku jalan kasukaan Eneng kadongkapan ku engkang tos Eneng ulah dianggo nangis jaheut manah ku unggulan ti eta pamegat anggur ayeuna mah geradang dos we urang ngalantung ka payun ngabangbrangkeun emutan ulah nandang wuyung teuing ceuk eta pamuda boga maksud rek lah-lahan nyoba kana kokotakna eta jalma. Laras engkang upami abdi suka teh mah ka eta jalmi panginten ti kamari ieu tos seren sumeren diri tanpa nikah. Jawab Nyi Onih bari ngojengkang ka kamar geus kitu sedot nyisiran kalawan di bedak sakumaha adat sasari. Tidinya ceg kana samping jeung baju kabaya rap dipake meuni rapih kalawan nyari. Da puguh hade pangawakan tur bisa makena diwuwuh ku rupa tegap. Atuh puguh we ceuk nu tacan nyaho mah siga nu can ngalaman boga salaki boga anak komumun make rok geus moal teu disangka masih keneh gadis. Sanggeus sagedang dan ret nempo deui kana eunteng bari paralat purilit nempo dedeganana jeung rupa beungeut kitu soteh lain reueus lain sieun teu kataksir geulis tapi mungguh ceuk hate mah ngahargaan kanu rek mawa ulin ngahibur hate ulah nguluwut teuing loba kanyerian. Nu teu lila langgeor Nyi Onih kaluar ti kamar belengeh imut meuni ngagelenyu atuh perrabae ngadadak kontak kana batin pemuda nu manehna oge males imut malah ayeuna mah rada ser-seran wani kalawan geus yakin kanyahoan yen Nyi Onih teh jalma lengoh. Bade ayeuna wae Neng muhun mangga da tos siap mu ulah ka payun jalana engkang sae urang kapalih wetan norobos ka sawah bilih nu gelo anyar aya di payun. Nah Neng mah kawas nu kagungan dosa atos we ka payun sieun-sieun teuing kumaha engke da si itu oge sugan moal jol-jol habak. Jawab pemuda hatena gilig bubuhan meujeunna jajaka. Sae atuh walau Nyi Onih jepret ngoncikeun panto juta rurun tuluy ngaleos lempangna mani ngadaleungdang bangun tenang keur mah babarengan jeung nu kasep katambah-tambah lalaki nu buraong teh eueuh atuh batin Nyi Onih asa tambah jongjon lempang gegendengan silih kaleng. Hawa Garut teh lain beja tirisna kabina-bina cacak kasebut berang sok komo lamun ti peuting sigana moal teu ngawid-wid temenan matak hayang beuki deukeut keur kadua japati sajodo nu harita lalempang disirig ku angin leutik ngadalingding. Kira meunang setengah kilometer Nyi Onih jeung pamuda lalempangna reg eureun beri rumenghap narik napasna siga nu capeun naker. Allahu Akbar keah engkang enggal-enggalan teuing da sanes mios kaperyogian. Capek Neng teh urang kana beca atuh capek mah tanya pemuda bari neuteup asa geugeut. Wios engkang teu kedah kana beca da tos caket ieu ka kacamatan tah geuning tos ka kuping ti dieu oge sora gamelan. Abi mah nyebatkeun ulah enggal-enggalan teuing teh sanes capek mung ieu we resep ninggal cai dina situ meniting rariak kitu kasorot ku srangenge nu tos bade surup katambih menilambakan kasirig ku angin. Tembal Nyi Onih bari gek diuk dina luhur tembok got sisi jalan nying hareupan situ. Kituna teh ngahaja da puguh hoyong ngobrol nu samemena ngobrolkeun eusi hate tapi rek pok ngong teh ngahuleng heula siga nu hayang aya jalan. Teu kitu oge eta pemuda miheulaan nyarita. Neng engkang mah upami sasarengan sareng hiji jalmi lajang eta jalmi teh teu keur sasauran karaosna kana hate teh sok beg bae kitu ngaraos mentegeg teu pupuguh malah sok gaduh raos teu geunah. Tah sapertosna Neng ayeuna tadi hegar heg ayeuna ngangluh sangkian teh sok awon bae palang siang Neng ngaraos kaduhung sasarengan. Omong pemuda bari gek manehna oge diuk gigireun Nyi Onih keur tungkul tapi teu hese Nyi Onih gancang ngawalon
di barungku budi anu alum. Duh, engkang, ampun paralun abi mah teu aya panginten kana kaduhung, dicandak amengan ku engkang. Malah bingah we nu aya, mung bae hate abdi teu pupuguh, ujug-ujug ngaraos nalangsa, ku ngupingna swanten gamelan, matak nyuat-nyuat hate nu tunggara. Ari ras emut kana kanyerian, lenyap kitu hate teh. Komo nguping kasawuran pamegat nu tadi nganggo nyebatkeun abdi awewe pangeretan sagala. Heukeur mah abdi teh pinuh kanyerian ti apana budak. Katambih-tambih aya nu nyarios kitu. Atuh kantenan we kirang-kirang nama matak baluas emutan. Jawab Nyi Onih bari ngaharuk hayang dipikadeudeuh ku nu kasep hade-hate. Muhun Neng, bet asa diemutan nguping pisanggam salira. Tekendat-kendat tina karaheutan batin. Dupi tiwangkit Neng diusir ku tuang caroge teh kantos pendak deui. Numawi engkang henteu bohong ketah, ceuk Nyi Onih malikan deui omonganana. Kantos engkang sakali pendak sareng apana budak teh nyaeta saatosna abdi ngejati nu nyaaheun ka abdi teh nu disebat Bapak RT sareng garawana. Nya harita teh abdi nuju ngalenghoy we leumpang mapai-mapai jalan kareta sareng ngais pun anak. Tos kitu teh ujug-ujug sarebat bae aya pamegat ngudag ti pengker bari nyauran. Ari tos caket kerewak nyekelan leungeun teras abdi digusur anu maksana bade ngabantun wangsul. Horeng eta teh apana budak. Nya harita abdi satekah polah mempertahankeun alim wangsul deui. Ku jalaran tos teu kuat ku kanyerian teh bongan asa kacida teuing nganyerina. Kumargi abdi keukeuh alim dibantun wangsul, nya anjeunna ngayakeun tindakan nampilingan ka abdi teh. Namung abdi merod, tos kitu pitulungna tinu kawasa. Waktos abdi silih kenyang leungeun, serebat aya jajaka tunggang motor BMW. Ngudag anu maksadna bade nulungan abdi. Atuh dara bae dugi kagalungan dina jalan kareta. Ari direret ku abdi horeng nu nulungan teh putrana Bapak RT nu hoyongeun ka abdi. Manawi teu hilap deui mah jenenganana teh Cep Sambas. Omong Nyi Onih ngadadarkeun riwayatna anu geus kaalaman. Atuh rei bae pemuda teh beungeutna bareurem dibarung ku hate Ratug Tutunggulan mun keur sarete mah asa dina pangimpian tapi teu lila pok pemuda nyarita bari neuteuk beungeut Nyi Onih keur carinakdak. Keheula Neng. Cobi engkang tinggal ku Neng, sing telak menawi Neng emut karupi engkang. Nah saha kitu engkang, Nyi Onih kaget bari panon merong kana beungeut pamuda. Upami Neng percanten kana iman engkang, nya ieu pisan jenengan engkang Sambas anu nulungan Neng waktos digugusur ku eta pamegat teh, saurut Neng tuang caroge. Ah, nu leres engkang, Nyi Onih olohok. Upami engkang akon-akon nyuhunkeun ulah dipaparin darajat, kalayan engkang sumpah demi Allah, demi Rasulullah, nyuhunkeun ngadadak pegat pati engkang ayeuna. Sanes Neng teh nu jenengan eulis Marlinah teh. Aya pananya kitu ti eta pamuda anu ngakukeun ngaranna Sambas pikeun Nyi Onih teu ngawalon. Anggur nyuuh kana lahunan bari tuluy ngaguk-guk ceurik bangun nu kanyerian. Atuh eta pemuda teh asa tambah teu puguh rarasaan kalawan panasaran hayang ngajelaskeun nu sanyana ngaran Nyi Onih. Tos Neng ulah nangis lebar teuing ku Cisoca sinareng bilih dicuriga awon ku jalmi anu ngalangkung. Cobi nyanggam anu sajelasna dupi Neng teh leres jenengan eulis Marlinah teh. Duh engkang waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.